Teh cobain cenah pakai sereh sambal kacangna pasti endol cenah. Oke lah bestinya iya dicobaan tah dan rasana ternyata ngeunah guys. Keur mah ieu teh nya rempah-rempah jadi alus tambah kangkungna ngan direbus hungkul. Pokona mah jadi ieu teh makanan sehat. Masih kene sok aya nu nanya ke urang, "Teteh Bandungna di mana? Teteh orang mana?" Heueuh tah urang teh di Bandung guys. Cicingna heueuh di diskotik di sisi kota saeutik. Belah kulon lah saeutik urang mah nya. Sok loba kajadian oge nya mun ditanya cenah Bandungna ti mana? Abi mah ti Kadungora atuh Kadungora mah asupna Garut besti. Tapi teu nanaon ngakuna orang Bandung oge da orang Bandung ge eusina mah eta keneh Garut, Tasik, Sukabumi, Cianjurnya pasti di Bararandung kabeh oge Pangalengan. Sok tanyakeun nya jangan wareng udeg-udegna ti mana. Da geus pasti ujung-ujungna teh nya ti daerah-daerah keneh da Bandung mah baheula mah lowong atuh Bandung mah jiga hutan baheula teh. Tempat pembuangan dina sejarah oge apanan. Jadi eueuh masalah sabenerna mah rek asal muasalna ti mana oge nu penting mah nya cicing di mana oge urang teh kudu bisa mawa diri eta hungkul. Da ari sarua Sunda mah kabeh ge dulur baraya besti bener teu.